Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena biasa betepang dangu deui biasa seserengan deui sok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun di hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si Kamileung kawangan. Brung. Jadi kumaha tuh moal arek dendam ka uing sugan mah pada lanceuk maneh geus dipaehan ku uing. Yang Kamileung kula moal arek dendam sebab kula apal karena kalakuan lanceuk kula apal karena kalakuanana keur kula kalakuan burak jagon jeung kakang Rangga Geni anu memang loba nu ngakalakeun anu memang loba nu ngarahna tapi nyakit. Hiji jago anu mampu pikeun ngelehkeun maranehanana. Kaasup kula sorangan dina hate leutik hayang numpas kana kajahatanana tapi kula jelas teu mampu. Ayeuna anjeun geus mampu ngelehkeun tur maehan lanceuk kula burak jagon. Kula henteu dendam. Sanajan dina hate kula memang perih da eta teh lanceuk pituin, lanceuk kandung kaula. Rangga Geni lanceuk pisan kaula sedengkeun burak jagon. Panggedena di antara kula. Ngan kula anu misah. Sabab kula memang teu sapagodos. Kula teu saaliran. Ilmu kula disahanapeun maranehanana. Kula oge teu hayang ilu biung kana urusan maranehanana anu ngagugulukeun kana kajahatan. Oh syukur ai kitu mah tuh jadi uing bebas tenang nanaon teh. Tapi naon? Lamun burak jagon memang geus paeh kanyahoan ku sararea tah. Sedengkeun Ki Rangga Geni uing masih pip-pip-tipi tipi maksud teh. Kumaha maksud anjeun teh Ujang? Janten Ki burak Geni memang tarung sareng Kang Kamileung. Tapi Ki Rangga Geni memang anjeunna nu gagah sakti terus kabawa ku angin. Pangawas ti Kang Kamileung anu ayeuna nasibna duka ka mana, duka atos perlaya tapi duka teu acan. Tapi uing yakin angin anu mawa tur ajian anu ditebarkeun ku uing teh henteu mantak paeh ka si Rangga Geni. Tapi lamun tandaksa geus pasti bakal. Maksudna tandasa? Maksudna tandasa teh lumpuh, teu bisa itu, teu bisa ieu, kasiksa ku pola sorangan. Kinten kamana tah? Ya masalah kinten mah uing gitu apal kemana nama. Kemana kemeni nama ngan anu jelas eta teh dibawa ku angin. Angin anu memang ditebarkeun diciptakeun tina ajian uing. Mun kitu lamun bener Kakang Rangga Geni ayeuna masih hirup bahaya keur urang Jang. Nah, sabab Kakang Rangga Geni ngabogaan ajian-ajian anu memang bisa nebarkeun kasaktianana ti jarak anu jauh. Sok saleuheung Kakang burak jagon anu hirup. Kula geus apal Kakang burak jagon. Tapi lamun Kakang Rangga Geni manehna memang boga keahlian selain dina racun. Tapi Kakang Rangga Geni bisa nebarkeun ilmu ti jarak jauh. Anu hartina ku eueuhna Kakang Rangga Geni anu teu dikanyahokeun perlaya atawa henteuna jelas urang Ujang jeung sararea tangtuna kudu hati-hati. Sabab saha nu nyaho Kakang Rangga Geni
dina waktu anu bakal datang bakal ngajangelek deui, bakal ngoyageun di dunia kajawaraan. Ras kumaha atuh Ki? Wayah sajroning leumpang kedah didengekeun. Nah, masih keneh aya di kieuna atawa eueuh. Lamun temah masih keneh aya di kieuna, geura deket-deketkeun, geura diperuhkeun supaya Rangga Geni henteu leuwih edan tibatan anu geus. Sabab Rangga Geni anu ngabogaan aji kasakten anu hebat. Lamun dina ilmu kadugalan masih disahanapeun Ki Burak Jagon, tapi Rangga Geni boga kaampuhan, boga ulin pikeun ngaheureuyan batur di jarak anu jauh satungtung manehna bisa. Eta anu bisa dibahayakeun, anu bisa ngabahayakeun ka urang sakabehanana. Sika mileung harita ungut-ungutan ngarti kana naon anu diucapkeun ku adina Burak Jagon jeung Ki Rangga Geni. Jadi uing teh ayeuna teh kudu hati-hati berarti mun kitu mah. Bener. Ujang ayeuna jelas kudu hati-hati. Sabab sakanyaho kula Ki Rangga Geni teh memang loba baladna. Hiji balad anu dipika bahayakeun nyaetana anu sering deket jeung Ki Rangga Geni teh nyaeta Ki Lumbar Jati. Ki Lumbar Jati. Saha Ki Lumbar Jati teh? Ki Lumbar Jati teh nyaeta lamun numutkeun carita-carita para jawara. Ki Lumbar Jati teh hiji jalma kapercayaan Eyang Pancar Batik. Kesah diwae Eyang Pancar Batik. Eyang Pancar Batik teh anu tadi disebutkeun teh ya. Eyang Pancar Batik teh mangrupakeun musuh gerot utamana Eyang Raksadipa. Oh, anu disebutkeun teh ceuk si Mamang itu tukang warung meureun ieu mah yeuh. Bisa jadi. Mamang apal ento ari Eyang Pancar Batik? Mamang teu pernah apal tapi Mamang apal ngaranna. Apal kana kasakten anu dipibogana. Sakanyaho Mamang, sakanyaho para jawara-jawara kahot. Eyang Pancar Batik can pernah nebongkeun diri. Sabab Eyang Pancar Batik lain jalma ngora tapi jalma anu ratusan tahun katukang anu masih hirup di zaman kiwari. Sedengkeun guruna anantana nampi musuh utama anaknya eta musuh gerotna Eyang Raksadipa oge geus teu kanyahoan teuing di mana ayana. Cenah ceuk sakaol Eyang Pancar Batik teh silih elehkeun jeung Eyang Raksadipa dina ngolah ilmu kanuragan. Tapi hanya kal Eyang Pancar Batik encan pernah mampu bisa ngelehkeun ka Eyang Raksadipa anu ngabogaan aji jurus salapan. Atanapi bisa disebutkeun jurus bayangan naga. Nu antukna cenah mah ceuk beja para jawara. Eyang Pancar Batik nyiptakeun hiji ajian anu disebutkeun Gandarawisa anu can pernah sakali oge dipake tarung jeung Eyang Raksadipa sabab cenah mah Eyang Raksadipa teh anu tilem alias moksa. Alah. Jadi panjang lebar kieu ieu nya. Aduh bener-bener dunia kajawaraan teh Mang. Yang kade dunia kajawaraan teh nyambung. Si itu guruna ieu babaturanana ieu urang wawuh ka hiji jalma babaturanana para jawara leuwih ti 100 urangna. Model ayeuna Burak Jagon anu geus perlaya geus pasti bakal nyebar ka saban jawara. Pasti bakal nepi kana ceulina Eyang Pancar Batik.
pasti bakal nepi ka Kilumbar Jati. Lamun engke ujang papangih jeung jalma anu jangkung badag, buukna panjang ngagebay. Awakna teterak di kumaha, ngomongna sugal garihal, kumisna baplang panona bolotot. Lamun eta jalma ngomong kasar, bari sesentak eta Kilumbar Jati. Jalma gagah tur sakti, murid tunggalna Eyang Pancarbatik. Bisa disebutkan murid tunggal, bisa disebutkan kepercayaan. Ngan lolobana mah nyebutkan murid tunggal, padahal mah cenah cek beja Eyang Pancarbatik teu pernah nurunkeun ilmu ka sing sawae. Ngan peda memang Kilumbar Jati deukeut jeung Eyang Pancarbatik, jadi disebutkan murid tunggalna Eyang Pancarbatik. Kilumbar Jati ngaranna. Kilumbar Jati. Jeung deui Eyang Pancarbatik teh ayana di Guha Dharma. Guha Dharma teh atuh di mana atuh? Guha Dharma teh mangrupakeun guha anu aya di sisi laut kidul. Guha anu terakasaba ku jalma cicingna dina lengkob, kadang-kadang lamun cai keur pasang eta guha teh karerep. Kumaha hirupna atuh ai kacaina, ai guhana kateuleman mah. Jalma anu geus gagah, jalma anu geus sakti teu mikirkeun kumaha hirupna jang. Tong boro-boro ning sajam 2 jam manehna kakeueum sanajan saumur-umur kakeueum ku cai nu ngaran Eyang Pancarbatik tangtu moal bisa paeh jang. Luar biasa geuning dia euy pengalaman urang teh bener-bener. Urang ngalalana ayeuna neangan pengalaman teh loba pengalaman anu kacangking ku uing mang. Ayeuna saterasna ujang bade ka mana atuh? Mamang kita tadi geus ngaberehel ngomong ieu. Nya uing mah ayeuna marek milu istirahat we di dieu. Teu nanaon. Ke atuh. Urang ngulub-ngulub sampe we di dieu mah beas atuh. Taranga huma dia teh jang. Teu nanaon mang. Lamun dahar masuk mewah wae kasebutna daging. Daging uncal, aya daging bajing. Naon we pakuman daging we teh mah hayam leuweung teh mah alus wae dahar mah. Ngan nya kitu saguna eueuh jang. Kadang-kadang saguna nya kitu we jeung tangka jeung daun anu teh jeung sepan sampe. Teu nanaon mang, aduh. Genah tapi genah tumanina mang eta teh guhanya mang nya. Guha. Paragi panyitnisan, paragi latihan gede ngagolongbong ka jero mah jang. Bisi rek asup hayo. Antukna dina waktu harita si Kamileung jeung Diah Lopa carerecing. Milu reureuh di eta guha, tempatna nyaetna Kibalageni. Kibalageni adik kandungna Burak Jagon jeung Kirangga Geni. Beda pisan jeung nu jadi lanceukna nyatana Burak Jagon anu ayeuna geus perlaya nya kitu di Kirangga Geni anu teu kanyahoan, anu teu dikanyahokeun nasibna nepi ka ayeuna. Waktu beuki nyerelek ka peuting. Ki Burak Jagon atanapi Kibara Geni anu masih kena sila we ngobrol. Di hareupna katingali cai manu ngebul. Ki Burak Jagon sanajan aya di leuweung hayang cai enteh mah manehanana tinggal kulit-kulitan tatangkalan seperti mahoni jeung sajabana. Justru jadi jamu keur manehanana kemampuan hirup di tengah leuweung teh jadi ilmu keur manehanana. Kacaturkeun di tempat anu lain. Di hiji leuweung dina lengkop katingali anu nguyi-nguyan bari humarurung. Hiji jalma anu jangkung badag buukna panjang ngagebay. Sanajan eta tangtunganana geus aki-aki geus kolot. Tapi jelas panona puringas ngan hanyakal kabeunangan ku ilmu batur kabawat hibar nepikakeun awakna teu bisa usik teu bisa ojah. Urang ajar. Awas Kamileung. Hiji waktu jeung aing papangih. Modal.
aing kirangga geni teh sudi abrig-abrigan aing ditandasa ku si Kamileung. Nepi ka mana aing bakal inget dia. Eta tetela geningan kirangga geni. Kirangga geni anu kabawa ku angin ajian ti si Kamileung. Anu ditebarkeun tina ajian si Kamileung. Nepi ka eta lengkop teu dikanyahokeun lengkop naon leuweung naon ngaranna. Ngan anu jelas kirangga geni harita ngarayap. Awakna anu asal lilis pangpanganna sukuna anu lumpuh. Padahal mah da suku teh henteu naon teu potong teu naon tapi anehna suku bisa lumpuh. Leungeun mah bisa ngarayap, bisa muntang kana akar. Kulantaran kirangga geni teh memang lain jawara sakatiga. Hiji jago anu memang geus moyan, hiji jago anu geus dikanyahokeun ku para jawara-jawara. Hiji jago anu geus dipikasieun. Kirangga geni anu luhung ku ilmu cemar ku panalarna ngan hanyakal dipake kana kagorengan duaan jeung nu jadi lanceukna anu aya geus perlaya nya teh Ki Burak Jagon. Lalaunan kirangga geni harita ngarayap ngajauhan teh tapi tempatan lengkop. Rag hujan harita karasa mending gebrag keranan. Eta longkop dari pinuhan ku papedut nepi ka poek nakeranan tapi keur kirangga geni. Anu geus biasa hirup di tempat kitu sigana teh kapangaruhan ku nu kahawati is atawa jeung naon. Terus kirangga geni neangan tempat pikeun manehna cicing. Nepi kana hiji lamping kirangga geni harita muntang dina hanapeun tangkal. Nu tetela eta tangkal kaya teh mangrupakeun cari tangkal kiara anu sakitu gedena karanan. Hanapna bolong. Kirangga geni harita nyengir. Aing bisa tatapa di dieu tangkal ieu. Aduh, aram jadak suku aing gelis sakelanan. Aduh, bangsat kurang aja si Kamileung tetela. Si Kamileung lain bantrak-bantrakeun jalma memeh nyatu ya. Aing sakitu gagah tu saktina teu mampu ngalawan si Kamileung. Gablek ilmu naon. Ke. Tapi lamun saliwat aing ngandenge neuleuh kana jurus-jurusna aing asa apal. Moal kitu si Kamileung teh nu boga ajian tapak dewa. Lamun si Kamileung anu ngabogaan ajian tapak dewa hartina memang bener eta si Kamileung lain jalma sambarangan. Iwal ti jalma nu ngabogaan ajian tapak dewa nu mampu nalukeun aing. Nu mampu nalukeun para jago-jago kahot, para jago-jago zaman baheula. Aing kudu di dieu jiga nama ieu. Nepikakeun aing cageurna aing kudu tatapa bari ngulik ilmu pangarti. Bener, aing kudu di dieu nu kabeneran ieu tangkal kiara teh. Badag hanapna aya batu nyang karedong aing bakal di dieu tatapa. Niat insung kula apa berata di guha. Dina poe harita keneh. Kirangga geni apa barata di eta guha. Dina waktu anu bakal datang kirangga geni bakal keluar. Sanggeus mereskeun tapana ngobatan sorangan dina hanapeun tangkal kiara dina lengkop teuing di mana tempat. Para mitra kaum dangu sadayana. Dunia kajawaraan dina waktu harita geunyereut. Loba jawara-jawara anu neangan ngaran si Kamileung. Pang nama lain jawara-jawara biasa tapi jelas jawara-jawara kahot. Di antarana Ki Lumbar Jati anu geus ngame yen si Kamileung anu pernah maehan Burak Jagon. Anu geus ngaleungitkeun nyawa para jago-jago kahot. Di antarana cenah kirangga geni jeung Burak Jagon anu geus jelas hiji jawara gagah, hiji jawara kahot anu langka lawana. Menang parentah ti Eyang Pancar Batik Ki Lumbar Jati harita kaluar ti Guha Dharma. Init ngagedig awak nu jangkung badag harita cucurilatan ninggalkeun eta pitempatan. Umpat lir ibarat kalangkang setan. Ki Lumbar Jati awak jangkung badag buk ngalembay. Bukna anu memang teterak di teterak di gunting. Awakna anu memang weduk. Ki Lumbar Jati harita bebelesatan init ninggalkeun Guha Dharma. Diparentahkeun ku Eyang Pancar Batik anu ngabogaan ajian Gandarawisa.
Di Lumbar Jati harita eureun di salah sahiji tempat. Hiji pasir anu kacida pisan lungkawingna. Sanajan mangrupa eta pasir, tapi jelas di Lumbar Jati bisa ngarasakeun yen pasir eta teh kacida pisan luhurna, bisa ningali ka ditu jeung ka dieu. Geus lila aing teu kaluar ti guha ieu. Aing kaluar ti guha ayeuna karasana mani geunah tumaninahna keranan angin ngahiliwing. Nebak kana awak aing dah geunahna keranan. Hartina aing ayeuna menang tugas ti nu jadi guru aing Eyang Pancar Batik. Neangan jalma anu ngaran si Kamileung. Kumaha babangusna nu ngaran jalma si Kamileung. Sakumaha aji kasaktena. Lamun ngukur aji kasakten nu geus nyelekeun burak jagon hartina si Kamileung teh lain bantrak-bantrakeun. Aing sorangan cantang tu mampu ngerehkeun burak jagon. Tapi si Kamileung bisa maehan burak jagon hartina. Si Kamileung lain jalma bantrak-bantrak. Tapi keur aing anu meunang pangalaman ti Eyang Pancar Batik. Tang tu bisa mampu ngerehkeun si Kamileung ku cara aing anu memang geus dikasohor aing licik. Serina ti Lumbar Jati harita nepi ka mana-mana. Seri anu ngandung kekuatan tenaga rosa harita nepi ka jawara-jawara anu keur leumpang. Di antarana aya jawara anu keur leumpang we ngalenghoy. Barang ngadenge seuri eta jalma. Eta jawara langsung ngaraneg. Ih. Saha cenah eta nu seuri nepikakeun kadenge ka dieu di mana jalmana ieu? Tetela eta teh geuning si Sabil. Si Sabil anu balik anu rek balik. Anu rek init tur nyampeurkeun anu jadi guruna. Anu tangtuna. Si Sabil anu gagah tur sakti harita anu kakarak balik tinu jadi lanceukna. Arek init ningal antara arek init nepungan kanu jadi guruna ka jero guha. Si Sabil ngaraneg barang ngadenge aya suara anu seuri. Sabil harita nangtung mancu dina tangtunganna bari neuteub seukeut ka jauhna. Sabab ki Sabil ngadenge sori teh asa di ditu asa di dieu. Teu puguh di mana mah dahabna eta seuri. Urang ajar. Ieu jalma memang jalma nu hebat. Aing teu bisa mampu di mana tempatna eta jalma ayeuna keur seuri. Tapi geun bae ah. Ai teu ganggu ka aing mah. Keur naon ku aing di layanan. Beresat harita si Sabil ngebresat harita lumpat ninggalkeun eta pitempatan. Nuju ka tempat anu ditujuna nyaetana Guha Peteng. Tempatna Eyang Sanekala. Sedengkeun di tempat anu lain Eyang Sanekala anu keur meneko we Jasmedi. Eyang Sanekala anu ngabogaan ajian hebat anu tangtuna. Eyang Sanekala musuh gerotna guruna si Kamileung. Nyaeta Bah Eot. Eyang Sanekala encan wani kaluar. Sababna Eyang Sanekala anu masih keneh ngasakeun ilmu pangartina sanajan memang manehna kasebutkeun geus kahot. Tapi tetap pikeun ngalawan Bah Eot. Eyang Sanekala perlu mikir. Bah Eot anu memang gagah tur sakti. Anu boga murid nyaeta si Kamileung. Dina hatena Eyang Sanekala pok ngomong. Aing dina hiji waktu tangtu aing kudu kaluar ieu. Teu hade aing cicing wae di ieu guha.
aing kudu nepungan Kisarade. Sabab Kisarade hiji-hijina jalma anu ngabogaan ajian tapak dewa anu boga muridnya mah cenah si Kamileung cek anak murid. Tapi aing teu nyaho di mana ayana Kisarade. Tapi lamun muridna aya hartina Kisarade masih aya. Dina eueusna oge geus perlaya tangtuna meureun muridna anu bakal neruskeunana. Lamun aing teu kaluar ilaha aing arek bisa tarungna jeung anak buahna Kisarade etawa jeung Kisaradena sorangan ye. Sedengkeun anak buah aing anu di laluar ayeuna encan keneh barari. Ya ka mana cenah? Ka mana Kisabil teu mentuk Kirambat oge eueuh ye anehna teh. Kitu ceuk geurentes hatena Kisakenekala. Kisanekala anu kakarak pisan cengkat tos neru tos mujasmedina. Ngasakeun ilmu pangartina. Jurus-jurus pikeun ngimbangan ajian tapak dewa harita geus disiapkeun ku Kisanekala. Sabab jelas Kisanekala jeung Kisarade alias Baheot teh mangrupakeun musuh gerat. Sanajan awalna memang Kisanekala jeung Kisarade teh mangrupakeun salah sahiji jalma anu babarengan sapaguron aya tiluan di antarana nyaeta Ki Damar. Anu ayeuna Ki Damar nyebutkeun Juragan Damar. Harta kakayaanana nyaeta harta kakayaan Kisarade. Kisarade mangrupakeun jalma beunghar baheulana anak juragan. Sanggeus Kisarade guguru jauh teuing ka mana, hartana kabeh ku Ki Damar. Sedengkeun Baheot atanapi Kisarade ngarobah cirimna nuturkeun di mana ayana Ki Damar tapi lain ku tangtungan Kisarade manehna ngarobah wujudna nyatana jadi Baheot. Nu tangtuna sararea oge moal apal yen eta sebenarna Baheot teh nyatana Kisarade. Lanceuk sapaguron Ki Damar oge lanceuk sapaguron Kisanekala anu hayang nguasa tur balas dendam. Kisanekala harita nangtung mancuh di jero guha neuteup ka gua peteng kana pantok. Anak buahna Kirambat anu can datang oge Kisabil saruan can datang. Barang keur kitu krosor kadenge harita ngaguruhna sora guha anu dibuka. Ya sudah yuk. Kung curilat aya nu asup nya tanah Kirambat asup. Rambat. Mohon Ki. Di mana sia? Biasa Ki. Terus luntang lantung neangan jago. Luntang lantung di mana ayana si Kamileung? Kumaha aya. Tapi kadanget ayeuna si Kamileung can kapangih Ki. Tapi kuring menang beja. Menang beja naon sia teh. Si Kamileung cenah ayeuna nu ngabogaan aji kasakten tur ngacak-ngacak dunia kajawaraan. Aya sababaraha hiji jawara anu kahot anu memang ayeuna geus perlaya. Jawara anu kahot saha? Jawara anu geus kahot anu memang dipikasieun ku urang sararea sakabeh we anu ngaran Ki Burak Jagon jeung Ki Rangga Geni ayeuna nu geus eueuh tur perlaya dina leungeunna si Kamileung. Nah bener sia ucapan maneh teh. Bener Ki. Lain kur hiji jawara dua jawara anu ngabejakeun tapi loba jawara anu ngabejakeun yen si Kamileung anu geus maehan Ki Burak Jagon. Kisanekala harita kerung. Sedengkeun manehna jeung Ki Burak Jagon teh wawuh. Ki Burak Jagon jeung manehna kasebut babaturan. Tapi memang Ki Burak Jagon teh leuwih unggul elmuna saeutik tibatan manehanana. Ayeuna bisa perlaya dina leungeunna si Kamileung. Hartina manehna anu geus tatapa barata di eta gua peteng. Boga rasa moal mampu lamun kitu mah. Bet Ki Burak Jagon we nu luhur elmuna saluhureun beda satingkat jeung manehna perlaya. Komo deui manehna kitu ceuk pikir. Kumaha Ki? Waduh. Bahaya mun kieu euy. Urang kudu make cara-cara licik ya. Pikeun nyangkalak eta jalma nu ngaranna si Kamileung.
gabungkeun kabeh jawara-jawara euy. Wayahna ilaing isukan darara datangan-datangan ka paguron-paguron anu memang penting. Bejaan yen urang kudu ngumpulkeun diri. Bejaan yen urang teh bener-bener ulah cileureun sabab si kamileung geus jelas. Si kamileung anu memang geus pasti bakal nguak ngawik di dunia kajawarahan euy. Ulah taluk peda jauh tong hoream peda anggang jauh kudu dijugjug anggang kudu teang-teangan ku ilaing guru-guru teangan ku ilaing paguron-paguron pikeun menta bantuan bejakeun ceuk aing isane kala. Urang kudu paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan euy. Artina urang teh kudu kerja sama sakabehanana. Kudu aya hubungan anu kuat jeung para jawara-jawara jeung para paguron-paguron lamun hayang nyang kalak tur ngelehkeun si kamileung bejakeun. Sabab lamun teu kitu carana hartina urang bakal diacak-acak ku jalma anyar pinangih jawara ngora nu ngaran si kamileung. Kisah kala harita panjang lebar. Sedengkeun anak buahna kirambat harita ungut-ungutan ngarti kana naon anu diucapkeun ku sanekala. Sanekala ngomong kitu tangtu make pertimbangan. Ditah paheyeuk-heyeuk leungeun kudu ngadatangan ka paguron-paguron anu gagah sakti. Pikeun menta bantuan bala bantuan. Pikeun ngahijikeun aji kasakten ajang ngancurkeun si kamileung, megatan si kamileung, ulah nepikakeun si kamileung ngacak-ngacak dunia kajawaraan maranehanana anu beda aliran tangtu. Jadi kuring ayeuna kudu datang, kudu asup-asup ka paguron-paguron. Bener. Ulah sieun, bejakeun we ceuk aing ceuk sanekala. Sararea lamun ngadenge aing pasti bakal tunguk. Ceuk sanekala anu memang pangaruhna hebat tur luar biasa. Tapi ki aki wawuh teu ka eyang pancar batik. Cak. Eyang pancar batik. Eyang pancar batik. Eyang pancar batik lain aki-aki sambarangan. Hirup di zaman baheula tapi zaman ayeuna masih kena aya aing anu tanyaho di mana ayana eyang pancar batik. Tapi lamun kudu nyebutkeun aing wawuh ka eyang pancar batik aing wawuh. Sabab aing babaturan aing teh aya nu ngaranna Ki Rumbarjati mangrupakeun murid tunggalna Ki Rumbarjati. Lamun bisa ilaing kudu papanggih jeung Ki Rumbarjati. Bejakeun aing nu di Guha Peteng. Eyang sanekala. Oh, kitu Ki. Barang keur kitu harita kadenge deui ngaguru. Curi lajeng. Katingali teteh laki Sabil anu kakarak mulang. Sabil. Aduh. Mohon Ki. Duh. Hapunten ieu telat. Di mana wae sia? Di mana wae sia Sabil? Puguh ge kieu Kang. Guru. Kuring teh memang tos nulungan heula nulungan heula jalma anu ngaranna Ki Kondang. Si pedang setan. Anu memang hampir perlaya dina leungeunna si kamileung. Ngan untung katulungan ku kuring. Lain kuring untung sebenarnya mah. Kuring oge hampir perlaya ku si kamileung ngan peda kaburu-kabur. Kuring ngahajan teu datang ka dieu sok sieun si kamileung harita nyusul ka dieu. Jadi si lain ka mana? Kuring datang ka paguron Jalak Mas. Kaki Jabal. Bener, kuring datang ka Ki Jabal kula aman teh bantuan pangnyageurkeun ya kuring cicing heula di ditu. Ka asup si Kondang anu dibawa ku kuring. Si Kondang anu hampir-hampiran jiwana teu katulungan hampir perlaya.
Saha si kondang teh? Si kondang teh mangrupakeun jawara pedang anu ngabogaan pedang setan. Terus si kondang kukula dibawa ka lanceuk kula nyatana kaki jabal ka paguron Calakmas. Lantukna ke kondang jadi ubaran tur nepi ka cageurna. Tapi kura bieu pasarek mulang ka dieu ngarasa reuwas tur heran. Aya nu seuseureun teuing di mana tempatna, teuing di mana jalmana. Sorana aya jalmana asa di ditu, asa di dieu. Asa muter. Gabara katak. Sorana nepi ka handaruana keranan. Da saha cenah? Nya eta kula oge reuwas dan kula oge teu hayang ngalayanan sabab nyaho. Yen eta jalma lain jalma samarangan, percuma dilayanan oge. Karibu-ribu tarung. Jadi lain ke mana tuh sebenarnya? Ya, kurama sebenarnya memang teu ciki jabal. Guys. Jadi kieu aing keur ngobrol ye. Keur ngobrol sambil aing teh jeung Kirambat. Masalah si Kamileung tangtuna. Ilaing geus ngadenge yen si Kamileung anu geus maehan burak jagon. Burak jagon? Nya. Kumaha gitu? Berarti si laing can ngadenge. Acan ki si Kamileung geus maehan burak jagon jeung Kilinggar geni atau Kirangga geni. Eta dua jawara kahot anu ngabogaan aji kasakten ilmu panemuh jampe pamake anu hade. Bisa perlaya dina leungeun si Kamileung. Ilaing tangtu ngarti kumaha kemampuan si Kamileung euy. Duanana harita ungut-ungutan. Kisabil jeung Kirambat ungut-ungutan. Dua jago anak buahna Isanekala. Kisabil jeung Kirambat lain jago sakatiga. Dua-duana mangrupakeun jawara hebat. Anu dina dunia kahideungan tangtuna beureunan. Nu jawara tukang ngaco. Jadi kieu euy. Dewek cikeneh geus mere parentah ka Kirambat. Hida ilaing duaan kudu kaluar tina ieu guha sacara rerencepan datangan ka paguron-paguron. Omongkeun naon keperluan ilaing bejakeun ceuk dewek. Lamun hayang aman ti si Kamileung mung diganggu gugat ku si Kamileung dina masalah itu jeung masalah ieu. Arek karaman, arek bangsat, arek itu arek ieu. Nu tangtuna sakabeh para jawara kudu paheyeug-heyeug leungeun pantai-antai tangan. Kacai jadi saleuwi sadarat kadarat jadi salogak. Ngahijikeun kudu kerjasama ulah pairi-iri. Kukitu carana hartina si Kamileung bakal kabendung euy. Tapi lamun teu make cara kawas kitu, aing yakin dunia kajawaraan bakal terus-terusan genjrong. Jadi kuring teh ayeuna teh kudu neangan para jawara kudu datang ke para jawara-jawara, ke paguron-paguron jawara. Benar. Loba paguron-paguron anu memang teu dikanyahokeun, can dikanyahokeun sabenerna. Anu dieusi ku jawara-jawara gagah, jawara-jawara sakti euy. Conto leutikna paguron Tandang Ireng, paguron Jaran Goyang, paguron Dambuk Awu. Eta kabeh anu dipingpin ku jawara anu kahot. Jawara anu ngabogaan aji kasakten anu hebat euy. Ilaing kudu ngadatangan ka kabeh paguron-paguron anu ku dewek engke ditataan. Bejakeun ceuk dewek Isanekala kabeh bakal nyaho ku ngati. Lamun bisa ilaing kudu datang ka Guha Dharma. Kudu bisa nepungan ka Hyang Pancarbatik atawa ka anak buahna nu ngaran Ki Lumbarjati ilaing kudu papanggih. Omongkeun ka Ki Lumbarjati yen dewek anu marentahkeun ilaing. Memang Ki Lumbarjati bakal apalin kitu ka Aki.
Lain apal deui tapi Ki Lumbar Jati pasti bakal datang nyamperkeun ka aing euy. Sabab Ki Lumbar Jati mangrupakeun bebaturan aing. Geus dianggap lulur ku aing mah. Oh kitu Ki, tapi teu apa Ki Lumbar Jati eta kawas kumaha? Ki Lumbar Jati ciri-cirina hiji jalma anu cangkung badag. Pukna panjang ngegebay, teu teurak di kadek, teu teurak di kitu, teu teurak di kieu. Lamun ngomong kasar, lamun seuri ngabarakatak. Bobo anu tadi seuri kitu Ki Lumbar Jati teh, aing teu apa. Bisa jadi Ki Lumbar Jati. Sabab lamun seuri lamun hayang kadenge lamun seuri hayang kadenge wae ku batur. Oh, berarti kuring yakin Ki yen anu tadi teh memang Ki Lumbar Jati. Ceuk Ki Sabil ngarasa yakin. Yen anu tadi seuri ngabarakatak teh nyaeta Ki Lumbar Jati. Tapi manehna memang teu wawuh saha Ki Lumbar Jati. Ayeuna geus boga keterangan ti Aki. Sanekala. Jelas lamun papagi jeung Ki Lumbar Jati anu gagah sakti bakal ngomongkeun yen dirina anak buahna nyaeta Ki Sanekala. Sedengkeun di tempat anu lain. Hiji wanoja jeung jejaka anu keur kukurubutan leumpang di tengah leuweung jati. Tetela si Kamileung anu geus kaluar harita ningalkeun eta kebon jati. Di tempatna Ki Balageni si Kamileung neruskeun deui perjalananna, neruskeun di lalampahanna sanajan Ki Balageni ngaulah-ulah nahan si Kamileung duaan. Tapi si Kamileung terus lantaran si Kamileung memang boga misi pikeun itu pikeun ieu. Pok si Kamileung harita ngomong ka Diah Lopa. Dia maneh lapar? Nyebatkeun lapar mah nya lapar atuh Kang, teu beda di mana atuh? Oh nyang geus we atuh lamun lapar mah maneh urang lumpat eta urang ngapung we lah nakeun naon udah geus boga tempat lagi ngapung ena urang ngapung we ka mana-mana ge. Mun atuh Kang mangga. Oh ka dieu cicing ya nagog ya di dieu kuing. Nah nagog. Ya kuingnya di pangku gitu. Dia Lopa harita nangtung mancu dina tangtungan beri neuteub ka si Kamileung. Si Kamileung harita pok ngomong, ulah menta mauna jeung hasiatna tina ieu dudukuy cek si Kamileung harita bari diusap 3 kali. Kale katingali awak si Kamileung anu ngageter harita sukuna ibarat anu ngangkang. Ayo ka dieu dia buru. Ya Lopa harita nyampeurkeun ke awak si Kamileung harita nyawa anu teh ngarangkul cangkengna Diah Lopa nu saterusna dijungjungkeun. Belesap awakna si Kamileung harita ngabelesap mumbul ka awang-awang kaluar ti pileuweungan. Lamun teh mah aya jalma anu ningalikeun geus tangtu bakal kukurayeun ningali si Kamileung anu ngapung harita. Kaayaan pas sore anu memang henteu panas. Si Kamileung anu neangan pikeun dahar engke. Si Kamileung kakalayangan ngahiji jeung para makhluk-makhluk nu aya di angkasa, nu aya di langit, nu aya di jomantara di antara kalong jeung sajabahana. Kaayaan beuki sore si Kamileung anu kakalayangan harita ngajomantara tungkul kahanap lelaunan breh ku si Kamileung katingali mayakpakna hiji kampung. Eta kampung ku si Kamileung katingali manis sepi nakaranan. Ya yo kampung teh manis sepi-sepi teuing urang awaskeun heula we sakedeung yeuh. Hitung urang jadi polisi we ieu mah. Kang. Sok urang pasangkeun we aji kasaktian urang supaya nempok kahanap teh jelas. Duanana harita ngawatek aji kasaktianana. Panarawangan gaib pikeun manahanana ningali ke jarak jauhna. Jai katingali kasabudeureunana eta pitempatan jalma nu kitu jalma nu kieu lamun teh mah manehanana deleka tur kieu. Bisi Kamileung bisa apal ka jalma-jalma nu keur ngalakukeun aktivitas naon wae. Sejongjongan si Kamileung harita kakalayangan di luhur eta kampung. Blesap katingali sabara urang jalma nu beblesatan harita asup ka jero perkampungan. Si Kamileung harita ngaranegkeun ngapungna. Ya tempok kumaneh tuh. Jika nama aya karaman asup yo. Cek si Kamileung harita. Nya jigan mah Kang itu aya 5 jalma teh rek naon? Antepkeun heula ku urang-urang tingalikeun ka mana ta tujuanana.
Si Kamileung nangtung mancuh harita lir ibarat nincak dina lemah we, padahal mah nangtung dina mega. Si Kamileung anu teu sabaraha luhur teuing harita ngawaskeun kahanap ka jalma anu limaan. Kadenge tur entes centre ku si Kamileung lantaran si Kamileung anu ngagunakeun ajian sabda pangrungu. Eta jalma nu pang hareupna harita reg eureun. Saterusna neuteup ka opat anak buahna. Ilaing. Urang ayeuna asup ka ieu desa euy. Anu geus jelas ieu desa teh kasebutkeun desa anu mukti. Urang nungguan peuting urang gogoleran heula belah ditu euy. Sabab lamun beurang mah bakal kacau. Sanajan kekuatan urang memang hebat. Tapi ngalawan jalma sadesa lain bantrak-bantrakeun capek dina urang menangna euy. Leuwih hade ayeuna mah urang antepkeun heula. Urang pura-pura we ayeuna mah asup ka desa, urang pura-pura ka warung dahar, urang kudu sopan. Tapi ulah disa ulah bareng. Aing tiluan ti heula engke ilaing datang pura-pura we. Entong wawuh jeung aing. Siap Kang, siap. Ceuk eta para karaman. Ek nyieun strategi nungguan peuting ku jalan asup ka warung. Pura-pura manehanana arek barang dahar jeung itu jeung sabajabana we biasa rek mayar tur jujur. Ram jadana keranan ieu jelema ieu. Aduh. Sama urang teh kadenge meureun Kang. Make jeung rek pura-pura sagala rupa. Aduh, ampun geus. Bener. Si Kamileung harita cacarengehan di luhur. Eta jalma anu limaan katingali, anu duaan harita ngaragoan. Sanggeus jauh jalma anu tiluan, nu duaan kakara nuturkeun. Sedengkeun maranehanana anu memang henteu make baju sing sarua hideung, make baju bebas we. Jadi seolah-olah manehanana teh jalma anu keur ngalalana atawa anu keur naon boga pangabutuh. Jalma anu dipingpin ku salah sahiji awak anu jangkung badag. Harita nepi ka salah sahiji warung anu keur ngarariung loba aya teh aya sabaraha urangna, bapak-bapak urang warga we didinya seperti biasa. Sampurasun. Tampes, mangga kalebet ujang mangga. Cek ibu-ibu nu dagang harita. Bade tuang tapi hoyong ngopi we abdi mah. Punten bapak-bapak mangga punten. Mangga sok mangga calik mangga. Cek bapak-bapak harita. Eta jalma nu tiluan menirengkuhna karanan hormat ka bapak-bapak. Hargaan naonan si ibu oge nu boga warung harita teu curigana naon. Ngaladangan antusias na karanan. Mangga ujang ieu kopina. Ayo bade ngopi atan pi bade tuang we. Abi mah ngopi we Bu, ngopi. Cek eta jalma harita bari mangut ka si ibu. Sor atuh kopi harita dibikeun tiluanana harita tenang we ngopi. Bari jeung udud ting kelepus harita maranehanana. Pada kamarana tuh itu ujang cek bapak-bapak eta. Aduh pugu abdi teh nuju ngalalana aya nu dipilarian. Manawa sareng manawi di palih dieu aya nu tiasa ngobatan gitu. Maksana mohon abdi teh pugu dipiwarang ieu teh ku keluarga pikeun milari jalma nu tiasa ngobatan. Margi nya anggota keluarga abdi ayeuna nuju kababatenan pugu itu tos lamina karanan. Waduh di kampung ieu mah teu aya ujang nu tiasa ngobatan mah aya ge di dieu paguron da sanes kana kanggo pengobatan atuh. Aya oge di dieu paguron teh ya biasa we kana ilmu bela diri tadi aya pengobatan mah henteu sih. Oh di dieu teh aya paguron di dieu teh. Eta paguron Sangga Buana palidinya anu diguruanana Kuki Ireng. Janten di dieu teh aya paguron Sangga Buana. Paling mana kitu? Cek eta jalma si kepanasaran keranan. Bari jeung rada kaget. Sabab manehna teu nyangka yen eta pi tempatan teh aya paguron ngaranna paguron Sangga Buana anu guruna teh nyaetana Ki Ireng. Itu ujang paliditu lah teu tebih ti dieu mah aya bangunan anu ageng di benteng make papan nu itu ku awi. Eta paguron namina paguron Sangga Buana. Ya, ari ujang kawiti mana gitu. Abdi mah tebih, Pak.
Itu pugu geti Kampung Curug. Oh, ti Curug mah tuh tebihnya. Oh, pugu ge. Adi nama duh Manawa sarang Manawi gitu daerah di aya nu tiasa ngobatan. Abdi tiasa atunya engke pami Manawi gitu ka paguron Sanggabuana gitu. Nya cobian we atuh pami bade mah ka paguron Sanggabuana. Nganya kitu. Tah saterang mamang mas paguron Sanggabuana mah henteu kana ngelmu nu kararitu gitu. Tapi dah duh ka nya tobian we engke mun kewe atuh. Alasan sekedap deui ge penginingan mohon kan tenan atuh engke di paguron Sanggabuana ngobrol di ditu ceuk si mamang harita ngabejaan di ka ditu we ka Sanggabuana pikeun papanggih nyatana jeung Ki Ireng. Barang keur kitu harita kadenge dinuluk salam ret sararea teu ngareret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sararea harita nemalan. Bu nyonong sang Bu. Kita jalma harita bari teu ngareret ka baturan anu tiluan geus leuwih ti heula harita pura-pura. Mah bade sang Ujang. Mohon. Aya nemong nyakitu nian gendeungeun mah tos. Ieu rencana mah tos rada seep dingan. Atuh sawiyo teu penting mah sanguna we Bu. Punten atuh ngiring calik. Mangga. Cek baturanana anu geus pura-pura teu apal geus janjian teh bari ngageser harita. Limaan geus nararepi ka dinya. Pikeun ngaranjah di kampung eta para karaman anu memang kasebutkeun gagah sakti eta teh. Loba karama loba jalma-jalma anu geus jadi korbana, lain kurmaehan hungkul. Wah, sagala rupa we. Ngan pedah pinter dina sagala rupana. Pinter dina teknikna supaya batur percaya jeung kituna. Merdaya ka batur ka asup jalma-jalma ayeuna urang warung percaya 100% yen manehna jalma nu keur neangan ubar. Sedangkan si Kamileung harita nu nyerenge harita turun. Celak harita si Kamileung harita turun ni mah lemah. Dengan segitu si Kamileung hoge langsung lempang harita nuju ka warung. Tingali di warung teh meuni gegek nekaranan pinuh loba jalma nu keur ngararopi katamah 5 urang jalma nu tadi sabab warga nu tadi oge can baralik katamah deui 5 urang atuh beuki pinuh tu rame di warung teh nu sadeuserian itu jeung ieuna. Ngarasa aman geunah tu manina. Teu nyaho bahaya. Geus ngintai di hareupeun irung manehanana jalma nu limaan teh mangrupakeun salah sahiji karaman anu gagah tur sakti. Sampurasun. Aduh, maya sangu mak. Sampai Ujang aya. Mangga kalebet Ujang mangga sok. Punten tah dina bangku eta we tah pali dinya tah. Mandi mana we lah bae wing madina keusik oge teu naon. Si Kamileung harita sararea jalma nu neuteup ka si Kamileung. Sebab ningali asa jalma anyar pinanggih ieu mah beda make jeung aya awewe sagala rupa. Si Kamileung harita ngadongkang kana gorengan. Ya kitu di dia lopa. Yah, sok sing warag dahar teh beh. Ame gebeuki geulis. Si Kamileung harita ngomongna teh meuni tarik. Kadenge ku sararea ret atuh sararea ngareret. Kasup jalma nu limaan anu keur dahar oge ngareret ka si Kamileung. Tapi gitu nate henteu kalilaan sebab sok sieun curiga. Aya hatena mah gesek hayang nonyok-nonyok we ka si Kamileung. Sabab ceuk pikirna ieu jalma teh asa teu sopan ngomongna oge. Mangga atuh Ujang ieu sanguna. Cek si ibu harita bari ngasorkeun sangu 2 piring. Tara ruang ye sadayana. Mangga Ujang mangga dilajeng. Cek jalma-jalma nu aya di dinya kasup jalma anu limaan. Si Kamileung harita ngangkat sukuna bari dahar teh tenang we harita sedengkeun dia lopa oge sarua tenangna dina hatena mah hayang seuri ningali kelakuan si Kamileung harita. Si Kamileung harita minta cai. Mang minta cai deh. Wing ieu lah mending asa kabalahan. Aduh Gusti teuing. Hilap hampunten Ujang. Aduh, tapi panas kene Ujang teu naon. Anu panas pun bisa menunggu golak kene mang. Aduh, rada wing rada nyelek ieu ti koro. Mak. Mohon tapi rada disampureun sareng tihis pangintenan. Teu kudu. Eta we langsung. Kamileung harita dengan anu limaan harita tinggal reret. Jelema teh cenah ceuk pikirna sangat jagona keranan. Kan kitu na teh henteu loba omong we lontar manehna keur nyamar hayang salamet. Song harita cai